Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adarsus sabi'u ari pelajaran anu katujuh fi fadlil ilmi eta martelakeun kana padilahna ilmu. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul caritakeun ku anjeun hal yastawi nah sarua Sa'alladina jalma-jalma ya'lamuna anu boga ilmu ieu ladina waladina jeung jalma-jalma la ya'lamuna anu teu boga ilmu ieu ladina. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wal yarfa'i ngaluhurkeun sallallahu Gusti Allah alladhina ka jalma-jalma amanu anu ngimankeun ieu ladina minkum ti aranjeun waladina jeung ka jalma-jalma utu anu dipaparin ieu ladina al ilma kana ilmu darajatin kana pirang-pirang darajat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innama yakhsya jeung pastina sieun Allah aku Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah saha al ulama pirang-pirang ulama. Wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saha jalma yuridi anu ngarasakeun sallallahu Gusti Allah bihi ka ieu man khairan kana leuwih alus yupaqihu maka maparin ngarti Allah ka ieu man fid dini dina agama. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Muawiyah katampi ti Muawiyah. Masaluma ari contona perkara ba'atsani anu ngutus ka kami sallallahu Gusti Allah bihi mawa emmah minal huda tegasna tina pituduh wal ilmi sareng ilmu kama sali ghaisin eta saperti hujan asoba anu kena ieu ghaith ardon kana bumi fakanat mangka bukti min hatina itu ardon naon ifatun golongan thayyibatun anu alus qabilat anu narima ieu ardu alma kana cai paambatat maka ngajadikeun ieu ardu alkalaa kana jukut wal usbal katsira jeung kana jukut anu loba wa kana jeung bukti min hatina itu ardu aja naon aja dibu anu teu subur amsakat anu nahan ieu ajadib alma akana cai fanapa'a mangka mangfaatkeun sallallahu Gusti Allah biha kalawan ieu ajadib annasa ka jalma-jalma pasyaribu mangka nginum ieu nas min hatina itu ardu wasaqau sareng nyiram ieu nas wazar'u sareng pepalakan ieu nas wa asoba sareng keuna ieu goes taifatan kagolongan min hatina itu ardu ukhra anu sejen innama hiya pastina ari ardu ki anon eta anu gundul latum siku anu henteu nahan ieu ardu maan kana cai walatum bitu jeung teu ngajadikeun ieu ardu kallaan kana jukut pazalika mangka ari madgur masaluman eta cara jalma faquha anu ngarti ieu man fid dini dina agama fi dinillahi dina agamana Allah wa nafa'ahu sareng ngamangfaatkeun Allah ka ieu man ma kana perkara ba'atsani anu ngutus ka kami sallallahu Gusti Allah bihi mawa ma pa'alima mangka nyaho ieu si man wa 'allama sareng ngawurukeun ieu si man wa mathaluman sareng ari contona jalma lam yarfa anu teu daek ngangkatkeun ieu man bizalika kalawan itu ma ba'atsani ra'san kana sirahna walam yakbal jeung teu narima ieu man hudallahi kana pituduhna Allah alladzi anu ursiltu anu diutus kami bihi mawa ieu ladi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Musa al-Asy'ari warawa sareng ngariwayatkeun sa Syaikhaini Bukhari Muslim an Sahl bin Sa'id katampi ti Sahal putrana Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Nabi li aliyin ka Sayyidina Ali wallahi maka demi Allah la ayah dia yakin ari mafarin pituduh sallallahu Gusti Allah bika ka anjeun rajulan wahidan ka hiji lalaki khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min humrin ami tinimang kahirupan anu mewah. Balighu kudu nganapikeun aranjeun ani ti kami walau ayatan sanajan kana saayat
wa haditsu sareng kudu nyaritakeun aranjeun an Bani Israil ti Bani Israil wala haraja jeung teu aya dina karupakan. Waman sareng sajalma kadzaba anu ngabohongkeun ieu man alayya ka kami muta'ammidan hal ngahaja pal yatawabba maka geura cawis-cawis ieu si eman maq'adahu kana tempat diukna eman minan nari tina naraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Man sajalma salaka anu mapai ieu man torikon kana hiji jalan yaltamisu anu neangan ieu man fihi dina itu tarik ilman kana ilmu sahala mangka ngagampangkeun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun ieu si eman torikon kana jalan ilal jannati kana surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Adarsus tsaminu ari pelajaran anu kadalapan bidilalati eta tetep dina nuduhkeun alal khairi kana kaalusan wa da'wati sareng ngajak ilal huda kana pituduh wa ta'awuni sareng silih tulungan alal birri kana kahadean wa taqwa sareng takwa. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ud'u kudu ngajak anjeun ila sabili rabbika kana jalan pangeran anjeun bil hikmati kalawan hikmah wal mau'idati sareng pitutur anu wal mau'idatil hasanati sareng pitutur anu alus. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa takun sareng kudu bukti mingkum eta tetep ti aranjeun naon ummatun hiji umat yad'una anu ngajak ieu umat ilal khairi kana kaalusan. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa ta'awanu sareng kudu silih tulungan aranjeun alal birri kana kahadean wa taqwa sareng takwa. Wala ta'awanu sareng ulah silih nulungan aranjeun alal itsmi kana dina jalan dosa wal udwani sareng mumusuhan. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wal asri demi waktu asar innal insana sayaktosna jalma-jalma lafi khusrin eta yakin aya dina karugian ilal ladzina angin jalma-jalma amanu anu iman iladina wa amilu sareng ngalakonan iladina as-solihati kana pirang-pirang amal soleh wa tawassaw sareng silih wasiatan iladina bil haqqi kalawan bener wa tawassaw sareng silih wasiatan iladi bisobri kalawan sobar. Wa qala sareng ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sajalma dalla nuduhkeun ieu man ala khairin kana kaalusan falahu mangka eta tetep pikeun ieu man mislu ajri fa'ilihi ari saperti ganjaran anu migawena ieu khair. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Mas'udil Badri Abu Mas'ud al-Badri wallahu a'lamu bissawab.